Nah sakigis berangna aing teh betacan diantiran keneh bae. Beuh, pohara aing teh rek diparak kitu. Atep, lila-lila ting antaran teh. Buru aing geus lapar. Keun si hati-hati, nya anakna nya indungna ke ku aing diwarah. Nah, nu nganteran teh mun lila kuring geus lapar. Nah tadi waci rumang sangge, si Ate mages nganteran manehna. Ah, mun aya umat nganteran oge piraku kami mantau goyak kiwari. Ya Allah, nah terus ka mana mantogna umat teh? Tah, itu buktina aya umat di ogo teh. Taksiran mah tuluy ulin umat teh. Bawaan kemana anak mana teh? Pugunya eta duka teuing ka mana losna. Da inditna ti imah mah tadi wancir rumangsang. Nah gitu, aya naon? Pugu loba dosa ka anak aing ka si Edi. Pugu ngalepaskeun lalayangan anak aing. Nya ari kudu-kudu teuing digantian mah rek digantian bae. Tapi engke di mana budakna geus datang? Ujang, ari bobo kosongna ditendang di mana ku si Atep? Itu di Tegal. Ya Allah, ya keju nepikeun ka kieuna. Teu ideng pisan boga budak teh. Salawas nangan ngajengkelkeun kolot bae. Neng, punten. Manggihan budak lalaki itu tadi ngaliwat. Minta, Bu. Oh, nuhun atuh. Nuhun. Ah, punten. Manggihan budak lalaki itu tadi di jalan. Minta bu teh terang. Oh, nuhun atuh, hayu. Nuhun. Cing atuh manehna, teang si Atep teh. Moal hade diantep bisi kumaha mah. Goreng-goreng geda budak sorangan. Ah, keun bae tuh mantok di oge budak kitu mah. Ih, ari manehna. Atuh jeung naon ti bareto dikilik ti leuletik, geuring saeutik gancang di ubaran, ari ayeuna geus gede rek diantep karep bae kaos ka anak tiri wae. Ah, bohongan baheula budakna teu beunang diurus. Heueuh kitu teh mah. Tapi piraku atuh teu diteang-teang teuing mah. Geus atulah aing rek nyangan si Atep. Nyasok hati-hati. Ayo ma kunaon make cerik? Nah si Atep, hirup teh nyiksa-nyiksa tingkah kolot. Nah terus ka mana di si Atep? Nah bet hayo bubukot ditendang di Tegal. Atuh sina beak deuleu kumbe. Lah pugu kuring teh cilaka ma. Tadi waktu narek nganterkeun teh kuring ngarasa pangabisan jeung langlayangan si Edi. Tah karek ge manteng langlayangan teh ujug-ujug we leupas. Ku kituna kuring teh sieun ku bapana si Edi tuluy we kuring teh nyumput di kebon batur. Nah sia ieu, cing atuh Atep, si Ideng, ulah saumur-umur teh nganyusahkeun teh kolot bae. Ongkos sia teh geus gede, geus meujeuhna bisa nalang-nalang kana pagawean kolot. Ma, di mana kejo teh? Di tendeuna. Naha, ma teu boga deui deungeun sangu. Ma, kejo keur kuring teh mana? Eueuh, teu boga kejo. Dabongan tadi kejo jeung nganteran bapak sia dipikeun ka embe. Ma, pugu kuring teh geus pohara, nyalapar ti isuk teu magih kejo. Ayeuna mah karasa ku sia, matak jadi budak teh tong beungbatan teuing.
nya mah disemut ayeuna mah masih percaya ka kuring moal deui-deui nyusahkeun emak. Yang geus satu mah erek sare wae. Nah tuluy ka mana di jalma teh sakieu geus sorena can datang kene wae. Pahlawan. Sugan teh pahlawan, rek teh beuri. Mana tuh nya pahlawan teh? Jam sakieu can datang keneh wae. Atep! 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 Anjing, ada warai. Tolong! 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 Aduh, kunaon Bapak? Dipacok orang lain totong. Ya Allah, ya Robi. Tuh, tobat Gusti. Pada naik nggak seremuk. Di lesu. Atep. 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 Aya naon mak? Udang si Atep, Bapak sia cilaka dibacok oleh Totong. Aduh, Gelut yang Pak Udin. Cik tulungan Bapak, ya pahlawan juk-juk ripuh wae dipacok oleh Totong. astagfirullah. Atuh dipacok orang itu tuh mah lain pitulunganan. Komo yeuh geus ribu pisan jigana cik nyata cai kana gelas kurang jabean. Ya ya ya. Engke ai pawan geus nyaring ieu cai inumkeun jeung cecekeun ayeuna mah keun wae heula asina di beras arena. Nuhun Pak. Baru geus tuluy Bapak. Mudah-mudahan jasadna kawawan bisa diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Al-Fatihah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun wa inna ilaihi rabbina lamun kalibun. Allahumma qubtu idaka fil muslimin waj'al kitabu fil Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Hikmah anu dicokotina film nyaeta ulah sekali-kali tengah denge jeung ngalawan ka kolot. Komo sampai nyarek anu jadi kolot. Hormatan mumpung aya keneh. Bakal ngarasa hampa nalika kolot geus eueuh di dunia. Aing buru geus lapar. 3 action. Apa nih? Punten, panggilan budak lagi. Iya anjing. Atep! Buru! Buru ka mana anjing? 3. Nah si Atep, hirup teh nyiksa. 3 action. Ujang. 3. Atep. Oke curi tenden di Tegal. Mana beak jerona deuleu ku embe. Sakit. Boga dosa anak Andika teh. Dosa naon anjing? Sorry. 3. Dipacok orang lain totong. Ah, mun aya umat nganteran oge. Yang Maha Kuasa. Amin. Robik Birwi.
wancir masih. Sok. Semoga jasanya beliau dapat diterima di sisi Allah ya. Sudah. Action. Ayo, Ma. Bawawan, mana? Bapak, ya Pak Udin udah. Bawawan, kemana anak? Anak adik kakek. Jalan aja gila sok. 1, 2, 3. Mudah-mudahan jasadnya Pak Wawan dapat diterima. La yu'minu.